Isu kene geus panas kieu euy. Halus panasna keur moe opak jeung ranginang mah. Tapi da keur panas kieu mah bawaanna sok hayang nyeun Orson di esan. Komo puasa kieu mah mantes. Duh, ka magrib lila kene. Iidin aya teu nya di imahna. Lamun aya urang ajakan ngagodin Seblak seger barang-barang kieu mah. Eutna we es teh manis dingin. Nah jadi ngomongkeun seblaknya. Kan ku dieu teh keur puasa. Kayak bisi batal atuh puasana. Abah, di mana? Eta geus di warung. Oh, balanja bah. Ulah sok nyanyahoanan lah. Lain nyanyahoanan, nanya ku dia mah bah. Ngomong atuh ari nanya mah. Tos meser naon abah di warung teh, geuning teu bawana naon. Maknya warungna ku abah kudu dibawa. Lain kitu bah, duh kumaha ngomong nanya. Kaduhung aing nanya. Naon si laing kaduhung nanya. Teu kaduhung bah. Ya terus naon atuh. Aduh, jadi jangar kieu ya teh gara-gara nanya jadi riweuh kieu. Jawab ditanya ku kolot teh lainna jempe. Jadi kieu abah, kan ku dieu teh nanya ka abah. Terus Abah, tos di mana? Cek abah teh tos di warung. Ku dieu teh nanya, nah di warung teh teu bawana naon kitu. geus di warung. Emang lamun geus di warung, warungna kudu dibawa. Kudu kumaha jelaskeun nanya. Teu kudu dibawa oge warungna bah. Ganti si laing nanya. Kieu we bah. Ayeuna mah abah tos ngopi can. Naon si laing yang ka abah teu puasa. Abah mah kuat kene puasa geus kolot oge. Lain yang ka abah teu puasa, tapi ku dieu naros ka abah tos ngopi acan. Rek ngopi kumaha da keur puasa. Lamun si laing erek nanya nu bener nanyana. Nah jadi pabelit kieu nya. Saha nu salah nya? Tadi nanya warung, ayeuna nanya ngopi. Hiji-hiji ari nanya teh. Siapa? Jadi kieu bah. Abah kan tos di warung. Tos meser naon? Pasti ayeuna mah nanyana bener moal salah deui. Ulah sok kepo. Abah mah ti warung lain geus meserna naon, tapi geus ngahareuyan nu boga warungna. Tah kitu atuh jawabna lain ta tadi. Omong atuh lamun hayang apal. Dasar aki-aki. Nu kadua nanya naon tadi teh, teruskeun. Ari abah atos ngopi acan. Acan ayeuna mah rek ngopi kumaha da puasa. Ari rek mere mah nyahayu atuh. Urang batal bersama sakalian pangnyeunkeun kopina rokona jarum coklat we 3 batang. Huh?